Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dina dinten ieu dinten Sabtu kaping 16 Agustus 2025 dina suratul Ibrahim ayat ka-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat rusuluhum, nyararios saha rusuluhum pirang-pirang utusan itu kaum dina waktos harita. Nyariosna kumaha ieu para utusan, afillahi naha anjeun terhadap Gusti Allah syakun masih keneh ragu-ragu. Naha syakun masih keneh ragu-ragu, panjelas patiris samawati wal ardo, Allah teh nu tos nyiptakeun pirang-pirang langit wal ardi jeung muka bumi. Sadayana ciptaan Allah. Yad'ukum, Allah menyeru ka anjeun kabeh, liyaghfira lakum kana yen supaya ngahampura Allah lakum ka anjeun. Min dunubikum tina pirang-pirang dosa anjeun. Wa yuakhirakum jeung nangguhkeun atawa ngaakhirkeun Allah kum ka anjeun ila ajalim musama ka waktu ka ajal musama anu geus ditangtukeun. Jadi alhamdulillah urang masih dipaparin umur panjang kalayan sehat, berarti Allah nangguhkeun kana ajal urang supaya urang bisa ibadah heula, bisa tobat heula, bisa ngalakukeun amal baik heula ka sesama memeh maot. Da upami tos dicandak nyawa mah teu aya urang tiasa ngalakukeun naon kecuali menghadap Allah. Saterasna qalu ngajarawab itu jama-jama kafir waktu sarita. In antum sanyana ari anjeun teh illa basyarun kecuali basyarun jelema misluna seperti abdi sadayana, seperti kurang sadayana, teu aya kelebihan anjeun teh naha gitu. Maka ngujug-ujug ngajak dakwah ka kuring cek Umar kafir. Waktos harita turiduna maneh mah jigana rek halang-halang hayang antasaddu kana ngahalang-halang kana ngajegana ka kami aba amma kana tina naon perkara yang budu aba una naon anu disembahku kuring sadaya abauna jeung ku bapa moyang kuring baheula. Jadi anjeun mah ieu para rasul teh ngan kurek ngahalang-halang kana ibadah kuring. Ibadah kuring mah kana berhala nyembah tapekong ti baheula ge ti bapa moyang oge. Nah ayeuna tiba-tiba cenah anjeun datang jong ngahalang-halang, pan anjeun mah jiga kuring jelema biasa. Salajengna fatu Pak tuna atuh lamun anjeun rasul mah fatuna sok kudu datangkeun ka kuring sadayana bisultanim mubinin ku kekawasaan atawa ku mukjizat mubinin anu nyata. Ditantang eta para rasul teh ngaluarkeun kaistimewaan mukjizatna nabi jeung rasul. Dasar umat kafir teu terang kana urusan mukjizat eta mah kehendak Allah. Saterusna kapal dia. Qalat nyararios deui lahum ka itu kaum-kaum anu ti heula. Rasuluhum saha para utusan rasul-rasul itu kaum jelema-jelema. Innahnu bener ari kuring sadayana illa basyarun taya kajaba jelema mislukum jiga anjeun. Walakinna tatapina Allah Gusti Allah yu yamunnu mere nugraha Allah maparin karunia Allah mayasya kasing sahabai jalma anu dikersakeun ku Allah min ibadihi ti hambana Allah. Tah ayeuna ka kuring marisa nugrahana gitu. Saur para rasul. Wa makana lana jeung teu tiasa bukti pikeun kuring sadayana saur para rasul. Anna tiakum kana yen ngaebrehkeun atau ngadatangkeun bisultanin tina mukjizat illa biidnillah kajaba sadayana oge
kehendak Allah atau izin Allah. Jadi para rasul oge tiasa ngabrehkeun mukjizat, tiasa naon bage eta teh dikersakeun ku Gusti Allah. Wa 'alallahi jeung ka Allah hungkul falyatawakkalil mukminin kudu tawakal kulli saban-saban mukminuna jalma-jalma anu ariman. Jadi jalma-jalma nu iman mah tawakalna kudu ka Allah hungkul. Tawakal teh berserah diri saatosna ikhtiar. Jadi ikhtiar mah eta mah usaha, hasil jeung henteuna mah urang sanggakeun kanu kagungan tegasna ka Allah Subhanahu wa taala. Tawakalna umat-umat mukmin sadayana. Mugi aya mangpaatna. Barakallahu li wa lakum. Insyaallah patepang deui dina dinten Senin enjing mah dinten Ahad liburan ngasuh incu. Mudah-mudahan orang sadayana paparin umur panjang bersehat. Barakallahu li wa lakum. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.